Allahu Akbar. Pemuka hujanannya tahkir Allah mak la tukhliful mi'ad Rasulullah tina janjina cek akang jeung ece ustad abdi ge sok ngadoa barang jeung penting sore jeung isu tapi kunaon ieu doa geuning rasa jadi ijabah ku Allah eta mah kakarek rasa ngan saur Imam Ghazali Allah ijabahna kana doa manusia teh dua jalan hiji aya ijabah doa nu dipilih ku Allah aya deui ijabah doa teh nu dipilih ku urang manusia nu ngadoana ngan meureun urang setiap ngadoa teh hoyong ijabah doa nu dilusurkeun ku Allah teh sesuai jeung pilihan urang ngan teu daekeun atau tong nyalahkeun Allah tinggal urang muhasabah diri tinggal urang introspeksi diri berarti lain pupus nu teu ngebul lain samak nu teu ngampar ngan kadang liang caduk aya banggungan dina hati lain hati doa dari ijabah ku Allah da Allah janji rek ijabah kana doa urang ngan kadang urang hirup teh bobolokot pinu ku dosa mata kelola ayat Allah wasari'u ila magfiratin mir rabbikum harus bersegera kudu kagancangan nguruk neangan panghampura Allah ku berbagai macam lawang tobat atau mudah-mudahan calikna urang di tempat ieu sing janten tobat ka Allah bubar tina ieu pakalangan pamugi sadayana anggari bungkropat jeung panghampuran Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya rabbal kaharti sim kuring ngomong bisi teu kaharti rek dibalikan deui wae baiknya teh kudu bolak-balik ke kurang teruskeun we sadaacan jisim kuring memperluas kata demi kata bahasa demi bahasa mun ceuk paribahasa kolot mah sadaacan jisim kuring nyuk curug walungan mapai wahangan ete karajian incak amalan langkung ti payung tumedati heula ngaturkeun nuhun ka karsa akhinal kiram selaku muratibul awqat kata Nabi nutus ilahar sebat sadarek pengatur waktu pembawa acara plus jajaran para alimil ulama para zu'ama para santriyin wal santriyat para kiai para ajengan nu sepuh nu anom nu caket kali anu tebihna anu muarik diwincik diwiji-wiji disebatan amin aku jisim kuring wabil khusus karsa guru urang sadaya setempat di dieu ya Allah mudah-mudahan segenap jajaran para alimil ulama segenap jajaran para pendekar agama sejumlah jajaran para pejuang agama pamugi marantena ku Allah sami mesin diperpanjang yuswana istiqomah ibadahna tebih dina cocoki dunia kali akhiratna marantena sing diwaris ku Allah ilmu seueur kalian manfaat mesin katurut ku santrina dipercaya ku masyarakatna karanjeunna ulah waka dimaraotkeun ya Allah kecuali bi husnul khotimah ridho ngadoakeun kiai di dieu lamun aya ulama ngantunkeun kiai ngantunkeun ajengan ngantunkeun sedih atawa atoh geuning sok aya nu atoheun ngajarkeun teh syukur we kiai teh paeh bongan cerewet aing nguseup di pibangus ngajarkeun teh aing ngadu hayam di pibangus sok aya nu ngomong gitu andai saja kita tidak merasa sedih ketika ulama meninggal dunia Nabi menyatakan dalam hadisnya man lam yahjan bi mautil alimi bahwa munafiqun barang siapa sing sahajalma nu teu ngarasa sedih ketika ulama meninggal dunia itu termasuk orang munafik bayangkan Pak kita saat ini sudah berapa banyak ulama kita yang meninggal dunia betul bayangkan Pak Kasepuhan Kabupaten Sukabumi tinggal sababaraha hiji deui terutami kantun Abuya Anidom Masya Allah mudah-mudahan anjeunna paos yuswa dan di sini satu musibah bagi kita umat Islam kenapa Ustaz? Karena di mana mudok dibuang ya mudok ileh kudu tanggung jawab wa ma yalil mudofa ya'ti khalaqa anhu fil i'rabi ida ma kudifa innali kulli syai'in idza faraqta iwadun wa laysa likul alimin idza faraqta iwadun lamun urang pisah jeung hiji perkara gampang keur ngagantina contoh kepala desa beak masa jabatanana
kadang 4-5 calon bermunculan deui tapi walai salikuli alimin ida parok taiwadon lamun urang pisah jeung jalema alim, urang pisah jeung ulama, urang pisah jeung kiai, andaikan di satu tempat ulamanya meninggal dunia belum tentu dia jalema nu sanggupeun ngacungkeun jerukna kebae kuring gergantina encan tubuh. Hargailah ulama kita, kiai kita, guru-guru kita. Dan saya himbaukan, ini di setiap saya ceramah, ini selalu saya sampaikan. Di setiap kuring ceramah, selalu bahasa dia dikedepankan. Ini saya himbaukan kepada semua masyarakat, tolong kiai ulah dianggap asahan. Apal akang asahan? Ece apal asahan? Deuleu asahan. Waktu bedog-medug mantog kana asahan. Waktu bedog sikeut kana peuheung hayam. Waktu hayam asak ingetin tara kana asahan. Taranya waktu mangi susah jeung bingung datang ke kiai gablek rezeki gede inget tara. Aya tadi ngabreng masyarakat sugan ngagadag BHS ka kiai. Terutama perpisahan siswa-siswi di MDTA atau Fikur Rahman isukan teh nganuhunkeun ka guruna ngabreng barang gadag terutama ngagadag BHS aya Allahu Akbar ya waspada bukan berarti ulama kiai pilih sanjung atau dimanja tidak, apalagi kalau kiai dianggap esteger ulah dianggap esteger kiai apal esteger akang dulu esteger lamun akang ngabangun kamari esteger ngajajar di dia malah dijieun panincakan beres ngabangun esteger aya beak dicokelan malah dialung-alungkeun diduruk dijieun suluk keur nyalon mah kiai dibariskeun keur nyalon mah kiai dijajarkeun make sumping mingonan da nyalon beres nyalon komot di kameuna cit ulah siri teu simantong deui mikir goblok atuh sia Allahu Akbar. Fakta di ditu teuing dia mah apa? Ya? Jangan tersinggung, bro. Ai tarumaos mah jangan tersinggung. Hanya itulah fakta. Jeung aing geletik-geletik ke kiai. Memang seperti gitu. Keur nyalon mah sumping. Aya naon ieu? Silaturahim we. Ngajarkeun teh. Mingguan datang teh ngagadag aqua sadus. Beres las etika kawari teh pangi dijeng angkrah-angkrah acan. Allahu Akbar. Bukan berarti ulama pilih sanjung atau dimanja, tidak. Hanya ini diperintah oleh Rasulullah. Nabi ngadawuh dina kitab Muntakhibun Nafais atau nabi dina kitab Najhatul Majalis. Ampura aing nu ngaharewasan bisi aya jalema surudon wah ieu mah cenah meureun diharewasan gua ku kiai satempat teu. Ulah harwas-harewas kasih mah hideng kan aslina. Hideng. Ulah sudon. Ampura kucing kuring disebut ngaran kitab nabianya. Lain legek, lain lalagaan, lain balaga, lain ngan bisi pajar aing kiai Google. Karena mah loba. Masantren teu pernah pelengkung jadi mubalik. Beta kamari ning aya kang ajengan Jawa, ajengan ti Jawa ngada mengadom. Nya. Ma'aksara du'ata min ulamal yutubi Fa'abtabil mashadi bila roz'il kutubi Ya hasrata li kugeli akhidu sababi Wa innaman ilmu bil isnadi wa talabi Ece ngartin tak? Paling gak ada banget. Nah jelema mah gitu kan lamun teu ngarti teh paneuleuh kana beungeut. Ya. Allahu Akbar. Ma aksara du'ata min ulama al-yutubi. Jadi sekarang ini banyak dai-dai, penceramah-penceramah hanya ulama YouTube. Bil mashadi bila rojil kutubi. Jadi apa fatwa yang disampaikannya bukan rujuk dari kitab tapi tina Google. Yang jadi barometernya itu adalah Syekh Google, yang jadi gurunya itu adalah Syekh Google. Kenapa Ustaz? Wa innamal ilmu bil isnadi wa talabi. Sesungguhnya bahwa ilmu kudu
sanad. Apal sanad? Ai sanad teh kieu kita mubalik teh gablegeun guru teh. Pernah masantren teh guruna saha? Berarti tina guruna teh gaduheun deui guru. Guruna eta gaduheun deui guru. Nyampeila ilmunya kepada Rasulullah. Lalu keluarlah kalimat al-ulama warasatul anbiya, bahwa ulama itu adalah pewarisnya Nabi karena ilmunya nyambung kepada Rasulullah melalui sanad anu jadi guruna. Ini Rasul bersabda dalam kitab Muntakhibun Faiz saurkan di Nabi, man akroma aliman pakaan nama akroma sab'ina nabiyan. Sing sajalma nu ngamuliakeun seorang alim, ulama, kiai, ajengan, habaib, maka sarua jeung ngamuliakeun 70 nabi. Dan sebaliknya, andaikan kita menghinakannya kepada ulama, kiai, ajengan, habaib, maka sama saja dengan menghinakan 70 nabi. Dan mudah-mudahan ya guru urang, khusus sepuhan, oga ajengan Anom, yang Abdul Hamid, mari jeung simkuring ka Cianjur Selatan. Malam Rebo dibawa oleh leuweungan sing ditu jangan. Tah ceute duit bawa balik ke sakaresek. Tadi dituna ge ngan 3 karesek. Gaya. Sakaresek ulah leutik ya ieu. Log sakaresek karesekan gitu. Ya, kantongan. Doakeun guru-guru urang. Utami para santriyin wal santriatna. Para murid DTA. Mugi sing janten murang kali soleh-solehah berguna bagi agama nusa takut bangsa, ilmu mutos diwariskeun ku janten guruna, sing janten ilmu anu manfaat biasa ngaronyat rahmat jeung ridho Allah. Urang anu janten wali murid, anu janten sepuhna pamugi sing dipaparinan kasehatan ku Allah, istiqomah dina ngajalankeun ibadah ka Allah, sadayana ulah waka dimarawatkeun kecuali bi husnul khotimah. Amin. Jajaran instansi pemerintah mugi simkuring dihormat, dikawit Bapak RT, Bapak RW, Bapak Kadus, Bapak Kades atau yang mewakili sok sanos bari teu katawi sambutanana karena mungkin anjeunna memberikan satu kepercayaan khusus kanggo warga masyarakat nu aya di dieu. Tengirangan rasa hormat pribadi simkuring doakeun busadayana mudah-mudahan segenap jajaran instansi pemerintah bil khusus nu aya di wilayah urang umumna mati anak duka luhur pamugi aranjeunna sapapaosna besi edina rahmat kalih ridho Allah, besi dipercaya ku masyarakatna, dipercaya ku atasanana, aranjeunna ulah waka dimarawatkeun ya Allah kecuali bi husnul khotimah. Jajaran panitia penyelenggara ta'ziman wa takriman atanapi syukuran dina wangit ieu anu dipelopori ku janten guru-guruna Madrasah Diniyah Taufiq Rahman, terutama para simpatisan, para agnia, siapapun mereka yang menyumbangkan hartanya untuk kelancaran ieu acara, pamugi sing dijantenkeun ku Allah tawis amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kalian digentos, kalian gentosan anu berlipat-lipat ganda, sehingga kempelna urang dina danget ieu pamugi engke di kiamat sing diriungkeun deui sasarengan kalayan aya dina rahmat oge ridho Allah Subhanahu wa taala, kalian teu hilap di jisim kuring sinyanggakeun silaturahim. Cekap doa sakitu. Tekedah ditamihan deui, yakin kita doa diijabah. Bil khusus yang paling sangat kusim kuring dihormat, yang paling sangat mendukung kan acara ieu teknisi sound system. Sebab aing lamun sound ripuh. Terutama Kacep Odong. Beliau itu adalah seorang menteri dari desa Sindang Raja. Menteri nah ya. Ya, tapi jadi teknisi sound system, alhamdulillah tetap eksis. Doakeun pamugi sing sehat, kalian niat karena Allah, sing sabar we dong. Nah ikan acara muludan rojaban sok loba nawar ning dongnya majarkeun teh adakeun muludan ieu dak rek rojaban ieu tong sagede kitu Pak Odong majarkeun teh aya teh dong nu nawar teh ngan kade Odong ulah sirik ka aing. Nah make sirik segala rupa atuh rek teu sirik kumaha manehna mah gawe ti kamari aya duit beunang ku aing. Mana mantog kudu paneuri encan rawat heula udud beak. Netakan dia lamun ngecek sound dong ijajah heula atuh kadewe. Ganti disukan mengecek sound teh kieu dengekeun. C234 G Samsung.
itu atuh ya menghantamnya 1, 2, 3 atau telat udut teh goblok. Coba nyecek sana dong, roba 2, 3, 4 ji samsu terus sekigituan engke panitia ngarti oh goblok can bare udut mobil tuh gitu dong di sini ijazah di aing. Mudah-mudahan sadayana berkah amin ya rabbal alamin. Jamaah hadirin kaum muslimin anu mulia, simkuring lamun ngawangkong teu make judul asa teu pati raos. Insyaallah ieu ngaji urang judulan. Era ku artis nyanyi make judul. Cakitnya tuh dicini. Dalang mawa lalakon make judul Sangiang Telaga Pancuran. Cek dalang. Pan usum lin ini deh. Usum samen narabuh wayang gaditu kudunan 600.000 sewang teuing ieu rek samen dinia sabaraha sewang ieu bangkarak guru DTA ya bangkarak aing ruruntuk guru DTA dewe eta dipentas 10.000 sabulan goblok menikah teu mere tilu bat angin udun sabulan temere. Ya Allahu Akbar Karim. Simkuring ngagaji guru DTA kang da kuring kepalana waktu itu ladang onangan dewek dibagikeun deui. Dauh nu mere pan ti masyarakat. Bahkan tapi ka aya nu anyog beungeut jelema teh ketika rek samen da sieun di peta udunan budakna dikaluarkeun heula goblok. Aya di dieu nu kitu. Insyaallah moal aya kadeulina mah ieu beungeut-beungeut saroleh ya. Sugan mudah-mudahan don simkuring teh lempeng ya Allah Akbar. Ini ngaji rek make tema ini ngaji rek make judul insyaallah judul ngaji peuting ieu judulna cinta dan dusta. Gaya teuing teh kemudah-mudahan teuing eta judul ada tadi mah aing teh niat rek ngabangus kieu da kuring malah mendakwah kan tara dikonsep heula rek ieu tara sajol nae da we ka naon nepi kana hulu eta nu dibanguskeun tak moal nyaritakeun nu teu inget rek ngomongkeun inget we sabab lamun dakwah dikonsep heula hanas dikonsep baru nu balikna teh tilu belegu nu meunang konsep aing teh baru kudu ti heula nah aing rek konsep deui gitu tidak mungkin tak sajol nae da we ka. Kenapa dusta dikatakan cinta dan dusta? Imam Hatim telah berkata dalam hadisnya, manidda'a salasan bighayri salasin bahwa kadabun. Manusia ngaku tilu perkara tapi teu daek ngalaksanakeun tilu perkara eta teh bohong badak. Moal mamatahan budak da we ka. Da budak nulis beres tadi oge acarana tinggal kolot yang anu aya. Biantawisna manidda'a billahi ta'ala min ghairi warqin an muharramah bahwa kadabun manusia ngaku cinta ka Allah ngan teu apik kana perkara nu diharapkeun ku Allah bohong badak. Ari urang cinta ka Allah cinta. Kalau saya tanya cintakah kita kepada Allah dan Rasulnya? Lurus jawabannya. Ketika ditanya cinta kita kepada Nabi, ya cinta Ustaz, itu lurus jawabannya. Untuk kita mengucapkan kalimat cinta itu hal yang gampang, dan kita mencintai Allah dan Rasulnya itu hak dan kewajiban kita. Kita mengucapkan cinta itu hal yang gampang, akan tetapi kita harus berpikir, ai Allah dan Rasulnya cintaeun teu ka urang. Cintaeun teu? Ngomong cinta ke Allah, cinta ke Rasul, lol teh bulan Dzulhijjah aya pasunatan puasa teh puasa itu tadi isukan arek murung engke 2 poe tarwiyah jeung Arafah mudah-mudahan dulur urang ieu ngalaksanakeun ibadah haji sing dipaparinan kakiatan ku Allah sing jadikeun ibadah haji anu mabrurah makbulah amin. Urang sing biasa angkat ngalaksanakeun rukun Islam nu kalima insyaallah amin. Subhanallah. Cinta dusta. Karena
kita cinta kepada Allah, apapun yang Allah perintahkan ya kita laksanakan, itu demi cinta. Ngaranna ge panitah nu dipika bogo pasti dilaksanakan, seperti halnya budak ngorak boga kabogoh. Naon pamunut jeung pamerintah kabogohna pasti dilaksanakan.